pingsan sih nama jeung euy. Moal si ganut apal wae mana masih eta kumaha. Oh si eta mah aya nyari oge anger we sareho. Lepaskeun heula tuh jeung karunya. Bung, teu hayang aing hoream, kudu bongkar pasang segala rupa lah aing capek. Oh nama turang balik we yuk. Kaburu penting teuing jeung euy. Anjing gara-gara deui atuh teh ah nih bapak abi bisa kaburu milarian. Kalau turang ge euy. Ke heula atuh nih sia Oh abi teh heula atuh nya jeung. Pul, engke we bareng. Oh si teh siga ludeung wae atuh. Ludeung abi mah da anak ustad. Nyanger we teh mun aya begal mah sieun teh. Heuh nya euy. Tuh urang pul euy. Alah sia. Ele iku naon ieu tulungan. Tuh tulungan karunya Jeng atuh jeng kumaha manehnya kalah hudang atuh si teh tulungan ieu kacepet nyari euy. Ti kumaha atuh teh sing aya gawe jeng atuh jeng. Pul hoream masangkeun deui aing teh. Sawe atuh pul. Balik ayeuna ge nya. Jeng hayu tuh balik ah. Oke lah tanyakan lah kasih Radena daekeun leumpang teu si eta. Teh hanas dilesotkeun ayeuna pingsan. Den enak dilepaskeun moal den. Pake nanya di sia mah. Lesotkeun atuh nyeri sia teh goblok. Naon sih ngomong naon bisa kali di? Ngomong. Ente jeng euy, ampun. Sakali di ngomong kitu ku aing ditiir sia. Jeng ampun geus jeng watir sia. Heuh atuh bungan saha lontong anjing. Geus atuh urang balik we ayeuna hayu atuh. Kela aing tadi cangkeul manggul isi goblok. Oh sarua we urang nyeri punduk ieu. Ning itu aya si Udin euy ka dieu ningali. Anjing eta mah puteuy kuat ka sabaraha bongkotnya. Kunaon ieu budak? Eta ti kait din euy. Oh motah atuh da. Atuh lain tulungan. Din tulungan din eta ge. Ari sia dibawatir budak batur ieu. Ali mun dilepaskeun din. Heuh kitu Den. Ente din bohong eta mah. Geroblok da sia mah Iya tulungan lah. Din tulungan din. Itu karena naonan. Kunaon istighfar sia Sudin.